poma lain rek mikiran Allah Ta'ala, lain rek neangan Allah Ta'ala, tapi neangan nganyaokeun salianti Allah Ta'ala. Dicontohkeun dina Jaka Mursyid, mungguh anu dua wujud teh tah jasad lahir jeung jasad batin, teu nyaritakeun Allah Ta'ala henteu. Gitu. Mungguh anu dua wujud tauhidna lir nyeuseuh samping hideung upamina walatra baseuh ku cai, emutan kuring teu dua bukti samping jadi cai. Sareng deui henteu nyusun sumawa namun ngalapis, margi taya antarana bukti samping jadi cai. Tiisna cai minangka asma anu maha suci. Maksudna? Ieu pan samping. Wujud luar teh nya, wujud jasad lahir tah. Samping teh aya cai. Berarti wujud batin. Awas wujud batin urang. Gitu. Eta tiisna tah? Ngan make jeung dina wujud batin teh aya tiis. Asalnya anu wujud batinna ieu mah. Tapi cagap. Begitu dicagap teh kan. Begitu dicagap teh. Naon nu karasa? Tiisna cai kitu nya ibarat asma nu maha suci. Tiisna eta tiisna wujud batin urang. Tiisna wujud batin eta teh asma nu maha suci. Ku eyang teh sakitu heula teu ditekenkeun ka jero, kalkah kana pasemon we. Gitu. Kana pasemon mah kayak kana pembahasan nafsu ka dituna teh. Oh, kana clear nya. Kana clear. Kabubuhan ku nafsu nu opat. Padahal di dinya heula. Mun sing tegas mah eta we wujud batin, tegas mah eta. Anu tiisnya dicabak Kang apa atanapi dipeureut. Dipeureut. Nya. Dipeureut teh sing apa wujud batin urang teh kumaha gitu. Pasti nalika apa wujud batin teh aropa nafsah, aropa robah. Oh iya gini. Asma eta. Oh. Sing tegas kana insan teh. Kana sirul insan teh sing tegas. Al insanu siri wa ana siru. Sing tekan we kana wujud batin teh kumaha itu wujud batin. Da marejel tina wujud batin teh. Asma nu maha suci. Tiis. Diperjelkeun mah anger wujud batin anger we. Anu di ieu mah nya kokolakeun peureut. Wujud batin urang eta we parajelkeun. Eta wujud batin atuh parajelkeun Allah Ta'ala. Jadi kerasa tiisnya disebat lagi asma. Sareng deui henteu nyusun sumawana mun ngalapis margi taya antarana tah wujud lahir sareng wujud batin teu taya antara. Samping jeung cai teh teu aya antara. Sumawana mun ngalapis gitu. Tiisna cai minangka asma anu maha suci. Tatina wujud batin teh aya rasa eta teh. Aya rasa tiis. Gitu. Tah eta teh asma anu maha suci. Asma anu maha suci teh Allah asma teh.